sae manahna wirang giring wirang ke ngiring wirang Pak RT RW na ngiring wirang ke ngiring wirang terus Pak Kiai na ngiring wirang ke ngiring wirang aturan dunia akhirat zaniyatun wahidatun tuhbitu amalu sabina sana di mana aya jalma jina sakali hati jina kasukeun si jalin anu yang cocopet anu leutik anu ledep tanpa perkawinan maka bakal ngancurkeun kana amal ibadah 70 tahun mata kupingkeun ngejewar dongdot ngejewar cengseol ngejewar jaglay cilaka sebelum cilaka gagah sepuri aduh tatangga dosa nak kabagean rugi ya banget dosa kabagean ngilu kerenyen henteu lieur pagawean aduh mata wayahna we para pemuda bisa aya nu ngajar ngeronya tangkep kawinkeun urang jengge hiji pemuda nyambrangkeun teh ka hasil hidupkeun gerakeun dosa kabagean wayahna ieu hiji hak kakarek hiji hak sebut ieu sareng deui opat deui aduh legakeun waktu hak hidup nomor kedua di mustahil iman percaya Allah yen Allah nu ngusikeun nu ngamalikeun nu ngahajupan nu ngamat yen Allah ngeuji kan kacek kudu bergendengan jeung syariat ulah kumaha Allah teuing ayeuna urang sales mah sebuah kumaha Allah we urang da kumaha Allah kumaha salesna teu disebut mah keuna kana bubusi syariat dimilikan dirijian ku Allah dari milikan yang ku Allah rek cici we nampu ya pengusaha gagal syariat berjuang kurang sok rek dagang mah rek tani umpama itu bahkan sabar sunnah lawan urang teh bercicing tinelung da urang dahar mah hayangnya reus teh Bu aya Rasulullah ge sepuh sadaya muringakeun wa esa khairukum man taraka dunya walal akhirata walakin khairukum man akhadha min hadits wahdi itu ibaratna sebuah kalau atuh abokan lah wah Ustaz alhamdulillah kuring tadi masa paham serangan geus kudu teu rumah dari ngomong serangan daripada kau melawan dengan supaya kamu masih tubuh dari kuring itu setelah itu pada urang belum bisa pamohon makin kuring saur rasul sepuh saya laisa khairukum teratus naik kawe harus tengok goreng mantal ka dunia jelema teu daek usaha jelema teu daek dagang jelema teu daek tani goreng lillahi hayah we akhirat hayah we sholat dari waktuna hayah windah yo nya ari bisa onama ngadelu kurang sholat terus-terusan wiridan kurang terus-terusan ari sugan sapeuting ngagujrag plat kalung hejo duit ningan kaputing deui gujrag plat kalung hejo beas leuheung nu bisa kitu mah hega ngan bisa kitu mah urang saeueut moal tuh bedana euy gitu. Itu berjuang.
dina ayahna kelin bangsa urangnya kira-kira kira-kira teh rajin ayah ge jelema geus samulieur jeung lieur sok aya euy 1 juta kakuring jadi 10 juta 10 juta jadi 100 juta 100 juta jadi 100 sok aya nu ngomong kitu mengganda-gandakan uang waduh ngagejaan euy urang dieu tong digugu tong dianggap waduh pemarasan penipu saya kena ka ustad kena ka kiai kena ka penipu aduh aku salah mau ngaku nih sok aya nu disebut lah nah geus kawaca mata awas ya sing waspada kata penipu gua bukti lah gua lah lu gua mikirin kaya atau biak salah jual mungkin laisa khairukum goreng maneh mantan ka dunia ninggalkeun usaha ninggalkeun tani ninggalkeun dagang lil akhirah hayo akhirat daya waktu udah sepuh geus teh salat 5 waktu sadina sawi aya waktu atuh nyeepkeun kana urang berjuang jadi mampu urang membujukan aduh bojo nya mampu bojo oh maupun bojo berai yang batu beureum hayang nurutan berai hejo batu hayang nurutan berai koneng tatangga hayang nurutan pagdieun harus sok tara mampu pun bojo seperti urang calgena membujukan manak jagat gaduh putra ari putra enjing mah pap ajis pada sekolah 5.000 pas duhur mah pap ajis 5.000 pada sekolah dinia akai pakut gitu tadi dia aku kada mah deur maghrib mah pap ajis bade ayeuna ka masjid itu dari dia sebuah itu di mana kayak makanya Rasul memberikan informasi laisa khairukum goreng maneh kabeh jalma ninggalkeun dunia teu daek usaha teu daek dagang teu daek tani hayu wae sungguh hayu pengiran walal akhirata li dunia ninggalkeun akhirat hayo we di dunia goreng keneh euy puguh waktu salat terus useup ka laut sing mikir sedot kos mual maut ai ari rezeki ti Allah hayang ari perintahna nyambangkeun astagfirullahaladzim nyimpi modal nyimpi modal sok ngakatalah kurang kumaha Gusti Allah kurang kimaliping kurang sereng kurang kiseureuh kurang kikapak maneh bisi hayang laut tanpa maneh enak melakan jeung Allah maneh tanpa ngarawan asa bisa kelak itu jeung Allah rek nanya coba kurang kimaliping pernah melaki deui daun henteu hayang ngalah aya garam daya tuh geunya tuh kurang kumaha ti Allah ari ieu ngahana-hanakeun maneh puguh ngesek dur maghrib ngajangkor ka laut Allahu Akbar bahaya cilaka ngabejaan euy ngabejaan boya jembling euy lain naon teh kos lain hiji ngos hampura kulitna bani punya bani kudu sepuh tujuan lawan kongkil nu bener supaya leuwih bener nu can bener supaya bener nu kaditura kuring jeung urang dieu maot hayang pada ngengikeun ridho Gusti di akhirat
hayang ketemu jeung urang dieu sabari aya dina ridho masjid eta ieu mah lain kuring balik ngomongkeun angkurak sia belet sia kuring balik kunyaah euy nyah kamudana nyah katokohna nyah ayatna nyah kamujawatan aku kitu balik kunyaah balik kunyaah dajal digagah-gagah ge diueuh-ueuh bakal maot sebut bakal maot teu ada megah daya jepri heuh hampura lain izin ngewa lain seperti lain ari ngajin mah izin ngewa mah kudu posisi jalma pernah dirugikeun pernah ngarugikeun ai kuring mah dirugikeun ku arang ieu teu rarasan kuring mah ngarugikeun ka urang ieu ngan ngawangpongkeun sepuh sim kuring mah naon tujuanna hate hayang babarengan jeung mudana jeung mudina jeung tokona jeung rakyatna jeung jabatna ketemu di muka dunia hayang ketemu di yaumul akhir di hari kiamat sahabat sadayana pada ngehingkeun ridho mah astagfirullah ngan mudah-mudahan sing kapabeut semuanya amin lah sakit wungkul euy tangan ngawangkong teh ngawang beungeut sia tapi nah cair eta aku hari kilak kena berarti sok model kamana ya mereka dulu kena berarti ibu ibunya sebuah hampura bujing-bujing tinggal sak beus cek kan tuh pada bernya wajar weh ini sebuahnya wajar itu nya bari punya dia pada bilang sebuah bari punya bari sebuah saya jadi ya sebuah saya walal akhirata li dunya ninggalkeun akhirat hayo we di dunia waktu mingguan bukuh cager ge jadi awak kumaha isuk mah berembeng deui ka laut atau berembeng deui ka sawah aduh hayo waktu mingguan jadi awak kita euy mingguan mah ton ilmunya naon ripuhna coba nago geus tuh aya kopi di kopi aya wajib di wapkeun aya bidara dituang aya kue digayem teu aya kue teu aya bidara teu aya wajibnya cai mah pasti aya entong goreng erek itu di dinya di dieu ieu di aquarium cai mah langsung aya entah dengan bisi daga tampi caina tampi atuh kang tampi kuring bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah nikmat akil kita di balik teh kang minum di tongkar edan bener sing harayam sok jak santri kok aya bejan aya jawab sing mudah-mudahan sing enggal paling topek jeung hidayahnya jiwa penerus kangge di lokasi nya sok mah hayang darong kepada sepuh sadaya nya urang kali teh sahabat urang di kampung teh nu minggu teh kumaha da keus saja masjid hade mobil hade ke supirna maju mah maksa ke tadi dikuli bukan pae keueuh we kudu anu geus biasa di dieu matak bisa jawab terus sok doakeun doa lahiriahna doa batiniahna kumaha lahiriahna lu ngeupulan itu teh naon belah anak tetangga keupulan urang nyampak ari milik rezeki mah jadi saksi di wakil mas oh sama kumaha teh ya gitu jang ke ongkos 10.000 nah lu aja saksi dia mati sama sepuh sadaya udah merasa rugi segala moal sepuh bakal kasamper yakin dia mati sama sepuh sadaya lajeng sepuh walal akhirata li dunya tapi kak ninggalkeun aturan akhirat ayo we ka dunya kumaha dunya malu musuh enak makanya eta ayo ngomekalekor reka geus duduk-duduk lohot anger kene geus jam 1 jam 2 teh aduh tungtungna tepi ka los lohot maju kasar asar sugar terek urun suatu lah tiap urun nyatu isi horeng teh kilo geus beres dahar turun deui
waduh masih leheug meusan kolektor nu mehnana nu kulit mehnana ieu geus kolektor batur euy ini kasutara mikir kalau kolektor batur cuma ngagawekeun ngalah tiap 20% tina bebeakan astagfirullah eta jelema aya ka hulu-hulu si kurangnya sebenarnya kurangnya teh hulu tadi semua bener teh bener kurang teh hulu bebejana kudu kan bebejana beda kurang macam teh ka hulu nah hulu teh teh bebejana nya teh itu oh iya nya ka bebeja kudu masih eta paling aduh jabakmu ngamaenkeun kolektor batur lohor lewat asa lewat tiap kuli nu batur astagfirullah ceuk nu boga untung cenah euy dewek kah teu dewek anu entong make untung nu boga wayahna kudu roin maskulun an royakini nu boga kolektor kudu memerintahkan terhadap dan ngapain kolektor wayahna siap itu heuh lahar belas satulah asar belas satulah oh begitu dewek najis deh oh ini sama kumaha da balik ka fungsi di dieu kawas lah urang di toko boga toko ieu pagawena amanah wayahna maneh nu dohor nu salat asar salat mun teu kitu datang jam 5 kiamat sidang kawas kagawah lain ato oh ieu bapak main euy kan anyar saya malaikat isu ka isa lain cuma dunia akhirat berkaitan semua akhirat berkaitan yakin ya bisi kepercayaan sok mabilah dan nyiapkeun waktu terus gue tanya warna tepat 5 menit dijamin beres lah kudu teh turun deui bahkan sepuh kanyaah di Allah eta sampai damal urang ti jam 7 tepi ka dur lohor ditakol bedung di masjid tung turung tung 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 hade bedung hade tuturkeun ku adan Allahu Akbar tuturkeun ku ada da mati ini tapi kaduhur hanya tewak lempun nama hei hamba kami turun heula maneh teh hanya heula ngagawekeun kolektor teh hanya heula maneh ngagawekeun garpu teh hanya heula maneh ngagawekeun pacul teh capek gawe ti jam 7 tapi ka Allah sok bulukeun si ngawaro ka kami cek Allah nu ngawaro hanya heula tuna kolektorna tuna paculna tuna garbuna langsung kajamah gebrus ibak rengse ibak langsung disalin ku angwan bersih kameja bersih sarung bersih tap kana pecina gindi ka masjid rengse netepan lah bandina rek istirahat Allah ngabatu ayeuna kursi capek tos gawe tisuk jam 3 pokon aduh cair eta badan sok seger deui teh disebut seger deui rek gawe deui rek istirahat satuluyna teu naon kewe disugan gawe deui kana awak hajamin moal tereh ribu mate hobo kumaha cenah mun teu tawaro dunohor maju keneh dunasar maju keneh enak kana paribahasa jelema teu bisa dipikanya aku Allah nu kadituna eta gampang bakal kena kana bejar gawe lamun jelema bejar gawe kaituna sok bakat tereh modal gara-gara teu ngawaro ka Allah gitu
ya sama gitu ini ya wayah tak sebut saya walal akhirata li dunia ninggalkan aturan pi kaheratan pi bahan akhirat nu ngabekeun akhirat ayo we jangan dunia rek manaona nafsu unggul hayang imah badan nafsu unggul hayang sawah lega nafsu unggul mobil hayang loba nafsu unggul alur hayang lega nu mah imah hayang lega nu kuku kasakuana hayang unggul sakamar oge teh kamu berkabeh teh sing madure kau bertegal sabar pare hayang loba nu kuku mah sapiri kaduana warak tapi hayang loba sabungkul kaduana warak nafsu unggul lu mah mau bicara tuh di sana ari nyenak no di bawah no berangkat di bawah mau berangkat ke sebuah gagabah make henteu sagala barang bawa mau teh ngan lain mau pake mau duit mau lain mawa amal soleh mawa amal ibadah mawa amal sedekah jariah eta mau teh barang bawa eta alati yakunu maka bil qabri nukayan maneh bil qabri bija kubur bija dunia bija kubur al amal soleh amal soleh milu kitu barang bawa sagala amal goreng hidup teu milu make teu kakabah teuing atuh genah teu di mereka bener langkah cek ari amal soleh mah ngabahagiakeun diri urang amal goreng mah nyilaka amal soleh mah ibaratna amal soleh ibaratna ngeman rupakeun jami kaset ngeumpamakeun lamun istri jami geulis coba lamun urang kalau dia kudu geulis sok betahna ibarat amal soleh sebuah dia teh cari nunggu jurusan ayeuna sinang barang janur lila ya ya tak mobil nang hese datang ke rumah dekah joh teh istri akan ngiring tali mangga edan geulis anu ngiringan betah tapi kau berkata neng bade angkat ka mana bade ka Cianjur oh mohon ai ape ka mana kalau sampai ka Cianjur edan ngetel ngacing si atletik aduh hayang teh ulah ka datang mobil mereka betah kene sok paul teu ngarenengan mobil ibaratna amal soleh semua teh kumaha si amal goreng ibaratna urang teh keur meneko eta ret kakenca ari pek teh buukna ngarambut kulitna hideung kultuna koneng hengor matana bolong betah mata eta teh ibadah amal goreng ladang urang lalajo pongdut eta bijirna sabalung teh kumaha teh bijil jeung saha wasahimuka alladzi yakunu bil qabri wasahimuka ari nu ngabarengan ka maneh bil qabri aya di kubur adalah al-amal saleh awisal amal saleh jeung goreng maturan eta semua sadaya make teu barang bawa segala eta barang bawa ngan barang bawana lain bawa imah permanen lain bawa mobil beuteuh lain bawa motor beuteuh lain bawa kotakan lain bawa tandun tapi nyana amal soleh bahkan buka kotakan oge noldo widana hewe ngomong euy albarat bapak mah di mana mah teh hayang di luar nah kotakan pangadong kana eta ya
we nya sembuh di kebun jarong. Allah Akbar. Sok kalah akalot. Leh dari kami seueur jalmi sepuh turun mobil ungah mobil turun gedong ungah gedong dung naon. Oh Akbar. Sup teh ka seneng kedongkang ka kebun jarong. Nu dipanghakeun tuh nanaonan. Imah megah motor wede mobil wede nanaonan taksi waspada euy urang Cimalimping lamun urang boga harta dunia ya mangpaatkeun diri ngabahagiakeun diri urang dikeun sasaha dimoloy ngingu ngadomah da ngingu hungkul datang raja datang gunting teh wani eka datang raya gung teh wani kurban hadir eka teh hate lekasen kurban neangan lumar mencet ayo hadir kanula hadir wah pinuiteun dasar si seduh aduh gitu sakitu luar biasa nah astagfirullahaladzim sok kurang prakekah datang bulan ayeuna mulut datang di bulan raya pantes coba rek naros menang ekah tuh ieu teh teh tuh paling harga domah sabaraha anu manjing ekah 2 juta lebih bahkan teu meuli oge aya nu ngingut ya tuh astaga nah kurang netes adonganna jilduha bijildihi sya'ruha bisarihi lahmuha bilahmihi udmuha biudmihi muka Gusti iya bulu-buluna akekah masih ngajegetak tebus ka dosa jalmi anu ekah ieu anu ngaranna muka ieu Gusti ulit kita akekah masih tetebus kana dosa anu ekah ieu jalmi anu jenenganna muka ieu Gusti dagingna lagi akekah masih tetebus ka dosa nu ekah jenengan amanu muka ieu Gusti tun akekah masih tetebus ka dosa nu langkungna amang anu astagfirullahaladzim kasih sembuh kita domah teh pun dibandingkan tamu astagfirullah can cerdas euy otak teh urang mah yakin nya kunaon atuh bahasa pastaro mene al jannata bimali pastaro meuli maneh kabeh ti kami cek Allah surga kunaon ku harta kami nu mana harta kami teh heuh mun dititipkeun ka urang aya sawahna aya taluna aya emena aya domana aya sapina eta teh lempengna mah harta titipan ti Allah lamun urang bisa ngolahkeun ngingu doma eka dewe ieu mah cek sakina eka inung budak ieu mah berarti eta mah bisa meuli surga Gusti ku harta Gusti nu dititipkeun ka jalma ngan lamun jalma pupuh doma ngingu datang mulut datang aja nyemek teu eka berada jalma bisa meuli surga Gusti ku harta Gusti nu dititipkeun ka jalma berarti eta mah jalma rugi jeung Gusti rugi sia rugi urang Cimalimping rugi kawangkong ka mana deui dalil nempres kitu lamun ngawangkong kuring ka dalil geus sebut cempling heuh Allahu Akbar kali katawakeun sebenarnya aduh deka coak ngan kacet kurang besok hampir rasa keturang teu tadi mah amanah ti Allah nya boga badan geus disebut gogos nga bangus punya
ngajar yang nggak usah sakit dia mah disebut kadang-kadang sawah nu dewek ada domba mek nu dewek sapi muring nu dewek motor mobil nu dewek imah nu dewek ada kita nggak bangus sabar nama ulang Cimaringpi entong muring sawah lalu di imah motor mobil nyawa nu Allah soal anak mah jiwa jelema ambil aku jeung katanggung ya lah teuing ditanggung dia bawa ka dieu ting urang deui bawa ka tanggung dapat orang itu ya mon subhanallah bae sok perjuangkeun sebuah perjuangkeun wayahna perjuangkan sok sebuah sadaya luar biasa tuh dibeto teh ayah ieu mah jeung ayah subhanallah wa bihamdi ieu mah tika merek ketet rek mulan rek rajaban tika akeh tedak rek ngelimpakeun duit seuleutik astagfirullah rek keur urang Allah harta nu urang keur pikeun urang nu ngabahagiakeun pikeun diri urang bila mana paras mulih ka Allah lahir yang mah jiga heueuh we geunah nu balik deh beres ngaji kan dia uring mah keamanatan umat keamanatan kieu ajengan lempeng uring pada nyeng cerengan kangge warga DKM Al Hidayah Cimaringpi hatur lumayan masih ngajarkeun sampeun akhirat kangge warga di dieu uring ditampi nampi sedekah ieu ditampi ku abdi masih ngajarkeun ceng-cerengan akhirat kangge warga DKM Al Hidayah deui mata kamanatan anak-anak eta sok cara kumaha sangkan gede imbalan sing gede mereka gitu oh sakwa deh lamun cecer kasih biji cecer ibarat subhanallah wa bihamdi ayeuna mah jika geunah nya ajengan teh mungkin ajengan jual peuting edan mereka kuring mah keamanatan euy urangna mah amanat boh astagfirullahaladzim lah jeung boh walal akhirata li dunya ninggalkeun akhirat hojo poe ka dunya dunya dikejar-kejar ge sepuh euy dari perangkat kejar kalah kamu haji euy cita-cita bebeakan yang kabuli kacamatan Sinang Barat ya gak kabuli teh KPSR mas bu daripada KPSR kabulu nanti salah sirat pelawan hiya dunia aqallu minal qalili wa asikuha adalu minat dalili ari dunia saalit demi saalit pae poso ka dunia batan jujurnya kalah hingga urang Cimaringpi kacamatan Sinang Barat kaburi kakawin alina teh maot geus maot hina teh kolot hina geus maot mah kiai kokoh hade kopea hade samping BHS duk maot ka mana kebon jauh dia sebagai pejabat baju belah celana belah sepatu helang baret merah pistol nyerek duk maut kemana kebun jauh dia anak muda baju lepis celana lepis sepatu herak beda memple duk maut kebun jauh dia sebagai tokoh terkemuka duh hanya mobil turun mobil hanya gedong turun gedong duk maut kebun jauh subhanallah. Eueuh bedana tersebut urang ayeuna mah serius
cai sabaraha negana cai aku sabotol 5.000 pang di peser aja nona aya cai ya eser aku mana jangakeun caina jeung si ibu nampi hadisna mohon pang peser lah rayogi hoyok ngadeul ceuk urang bismillahirrahmanirrahim mantap reng saya dileut caina teu aya set dikamanakeun dipangpengkeun kabuluan tos dipangpengkeun aing ulungan teu aya usaha untuk kang bacok kalau ditanggung ku beusi ngebacok su perkara bacok su eueuh beda jelema maot sadayana di kakebon caukeun di kakebon jarongkeun seperti iya untuk rekrut dikamanakeun ditarik ke kota di kota gitu dipilih di kota ieu mah teu diamankeun ieu mah butut kudu ke bisa poe ieu mah butut bisa lah kudu dikali nah jelema ge kitu ieu jalma soleh-solehah turut aturan Allah atau Rasul soleh-solehah nah pindah tempat di alam dunia ke alam barzah nih ini mah orang urang ngadu hayam proses heula jeung Allah wahai malaikat ulah waka diamankeun ka tempat nu paling aman lakan eta jalma di muka duniana resep ngadu hayam tewak ku malaikat tahan siapa hayam tahan diticak lahuluna si ngarti uring geus diarang tuh si ciremeun ibaratna jalma sepuh duk maot tukang tani moal waka diamankeun ka tempat leuwih aman cek Allah wahai malaikat ulah waka diamankeun ka tempat nu aman walaupun eta jalma tukang tani ngaranna tapi tanina teu jujur tadina teu hujan badag galengan ayeuna kurung dituturkeun tuh tuna nu batur di aku umehnana anak nu batur di umehnana cek agama mandola masibron mina ardi tuwikohu sabina armina di mana jalma ngadolim jagat batur dikira-kira sajengkal ditambah lagi maka jaga di yaumul kiamah bumi 7 lapis bakal dikongkrongkeun kana beuh kata jalma maka dekeun jauh bedegong zaman anggar zaman radikal siap anu berak anu batas batur aya silakan sia kabejaan putih sok si sadar diri jempling heuh tong nyirikeun maneh lamun kieu kudu kumaha tuh ge mah kaciri posisi tidak kudu kieu katim tah batur hehe katim tah urang hoho kudu kitu ulah kieu katim tah batur hehe katim tah urang jempling atuh kata si eta bener gitu ya coba sakone awas tong nyirikeun maneh da tuli mah apa apa gitu imah teh makan nusul teh aya terus nusul poe geus kae beus ka mangkong mah beureuh awas ieu sabeur sadaya ya teu awas perjuangkeun di dieu wayahna ieu subhanallah wa bihamdihi walakin khairukum tetapi anu paling leuwih hade maneh kabeh leuwih hade sebuah man akhada min hadihi wadi ilmuna teangan perintah Allah na laksanakeun keur buat dipekeun hirupna teangan keuna kana bahasa pelot euy meungkeun moral kudu berjuang meungkeun urang mah kudu kumaha kudu ilmu tuntut dunia bahasa kolot ngan kacek kolot bahwa tejeung dalilna jadi kurang wedel ka deui ku anakna tah kuring didalikan wedel kasebut
Aduh. Hujan jempling waktu putih. Subhanallah wa bihamdihi. Iman kakarek tilu deui iman. Wah, itu gede kagak abot. Kumaha penting isukan kuring. Terus kok ki asa jak-jak deui. Beres aya sampai deui sama kekot kana. Itu pra-urang. Ayeuna we teh jangan bagas mah disikat kuring lah. Baca masih siap geus terang. Itu. Ngalem mau balik tuh wali 2 jam camplang. Sahabat kita mau nanti maksakan berarti maksakan satu sekali dia mau balik gak bisa jam nyamplangkan wah anak 2 jam dan bonus tuloy lah hirup iman percaya kalau nomor katilu hirup roh di mustaqil rohbu teh lamun cek bahasa urang sieun coba rek aros salat lamun urang sieun kudu usaha wajib kudu ku Allah sieun teh kudu ku meong ku Allah bener kok kudu ku Allah sieun lantaran siksa Allah mah anu paling luar biasa rek naros coba sieun ku Allah yakin sieun aja ku meong no bener meong mau bisa lupa kalau bener sieun ku Allah kana salat urang kunaon sieun ku Allah kali mangsa tolak ka dieu pas teu acara tepat isya mulih ka bumi aduh aing kan salat isya Syekh Abdas, Ren Syekh Abdas langsung ke masjid, ruku, sujud, aina aliran, cuaca canggulan, pas aina cengkat tina sujud, belang hareup. Rek itu lieur salat. Berarti sieun ku nu padahal kalau meong usaha urang usaha pangasir kumeong sok kumaha eong teh sok karontok lamun teu dirontogkeun ku Allah gartok mah leuwih teh kasih tapi geus sieun kumeong kakarek meja yen meong teh osok ari beca teh baju teh aya burung teu aya sirah teu aya aya panangan teu aya ramon bejana meong sok rontok tungtungna sieun ku meong daripada ku padahal cek kaidah kullu man khawfallah khawfahu setiap tak jelema sieun ku Allah maka sakabeh perkara bakal sararieuneun ngaku mah sieun awean jadi mama sieun ku Allah orang mama nya geus Bu jempling bingung dipikir-pikirnya bingung kalau itu anak mah sedangkan sakusraya urang rata daripada sieun ku Allah sieun keneh ku meong urang coba ieu soca piceurikeun lain di yaumul kiamah di hadapan Allah semua piceurikeun lain teuing nya uang adakeun keterangan kullu ainin baqiyatun yaumal kiamah sadayana soca bakal ceurik di yaumul kiamah ila salasata ayunin diterkecualikan tipu soca anu macari di hadapan Allah nomor kahiji ainun baqiyatun min khasyatillah nomor kahiji soca anu macari di hadapan Allah ada soca anu ceurik bani ku sieun ku Allah ieu kalah kasieun ku kira-kira piceurikeun disebut aduh picuri
1-0 berat 1-0 mau ingin lagi. 2 soca anu macerik di yaumul kiamah ada soca airun godet an maharillah soca anu ditungkulkeun atau dipereumkeun di mana-mana ningali kana perkara nu diharamkeun ku Allah. Coba dibilang sebuah ningali kana perkara diharamkeun ku Allah dipereumkeun dibeutakeun. Oh, oh, eta mah geus jadi ka kota. Aya di kota teh geuning loba mobil teh mobil pahareup-hareup. Mobil ngaran teh. Mobil angkot. Aduh. Ieu leuheung lamun jeung para jaluk pahareup-hareup. Ieu geus jeung ganteng kalau Allahu Akbar. Ari teu ditempo. Ka kota teh langka. Ieu ge maksakeun. Ari ditempo da dosa hasil tolak gede dosa gitu ya. Tungtungna kalau inget karena dosa beureum hiji. Inget yeun aya ka kota teh langka dibeuntakeun hiji tungtungna jadi beureum beuntak. Lamun urang pan beureum beuntak geunah teu geunah. Jadi kosnya ngarasakeun. Allah komopan ka kota mah nengah ping-ping dan tentedah sabaya anu mulus tapi dia teh gelo cek hade teh edan wani ojol jeung nu budak sieun paduh mah wani ojol sakate ka nya teh kitu nya aduh komo geus nempo di kota tengah ping-ping acalanana heng nu ngurus katemongna ping-ping kena kana paribahasa gejen nilo ngaboleka katembong mah ping-ping nak boha komo lamun leumpang nanja hampir tembongnya liang orok urang cimalingpi. Dua tak berarti cuaca teh piceurikeun sakunya 2-0 nomor katilu soca anu maceurik di yaumul kiamat adalah airun sahasot fisabilillah soca nu cenghar nu buringhas anu riceng di mana-mana ngalaksanakeun kana perkara nu diperintah ku Allah. Coba rek naros lamun urang ngalaksakeun perkara di perintah ku Allah sok cenghar sok nunutan. Itu nu keunang ieu kalakuan Allah. Rajin gini jumahan. Memang isuk-isuk ini tah setengah 11. Isuk meusan gitu kok. Nah, eta rajin datang ke masjid langgunyar lama dan manapun lega bari ngabako duh eta seueuh kitu teh halah untuk ieu garing lah di euy karpet jadi kuring cair ieu metakeun teh pada urang mah cangkel ongkos sing ngarti geus kabaca euy teh kan rawana ya karim coba di dia bayar kudu cenghar soca eta yakin ternyata muncul di yaumul kiamah di hadapan Rabbul Alamin urang kadang-kadangnya nunutan bubuhannya di kuring nu ngaji cenghar lain kuring posing ngaji nah itu paru-paru ka anjing ngaji teh kalau mau balik teh aya Yuni teh Yuni kanyut burut numpuma Yuni kanyut burut mana kowe kursi cici teu koyak-koyak teu gini keun bae tong digeunggeureukkeun da tujuanna mah nitah bener nyaram salah sarua ngan kecek Yunina Yuni kanyut burut
Yuni Arca nangtung si nangtung ngajat kang ngajit keun bae kang digenggerekeun da tujuan mah sarua nikah bener nyarang salah ngan kecek Yunina Yuni Arca ari tukang Yuni teh Yuni tukang macu nya apa tukang macu udah gini mah sok aya rega cokot heula pampengkeun maju deui slok aya batu cokot heula hadankeun nah perlu liu lu nangtung lu nya perlu eta cigogok nah Yuni tukang maju simpulna sabusadaya soca anu macerik di yaumul kiamah di hadap perwalamin adalah tilu soca anu banget cilik selalu cilik sieun ku Allah nomor kadua soca anu cenghar buringhas riceng di mana-mana migawe kana perkara nu diperintah ku Allah tilu soca nu sok ditunggulkeun atau dibeureumkeun di maningali kana perkara nu diharamkeun ku Allah eta soca moal cilik jaga di hadapan Allah kira-kira aya nu keuna hiji teh tadi tahu sabua labur yakin labur tumampi labur ngan mudah-mudahan nya sabua sadaya labur eta masing biasa kagempur langkah yen lepat urang teh sabua heueuh waina silaturahim ieu ngakeun perayaan lahir Rasul dupi ka tiasa silaturahim mudah-mudahan sing kakiparatan ku silaturahim amin amin hirup robbuk sinpol nomor kada unsur ta'awanu ala birri wa taqwa kudu silih tulungan maneh kabeh dina jalan kahadean jeung dina jalan takwa teu meunang silih tulungan dina jalan kaula kitu cek Allah kumaha silih tulungan teh batur butuheun dibantu ku urang dibantu batur aya kanyeri ku urang ditulungan batur bunga ku urang milu bunga batur sedih milu sedih batur nyeri hate urang milu jadi hate nah itu salahkah masa sadaya jeung pada muslim teh osok itu karang tatangga leungit motorna nyerieun hatena aing milu nyeri mangkani eta ladang ngaberekeun sawah tatangga becena leungit ayeuna domana aing milu nyeri mangkani hayang doma salauk 10 teh sabaraha taun diingung tekan hayang kitu ku anu kieu si anu leungit motorna alhamdulillah puas ya aya nu kitu sebut aya we lamun aya teh mah gagal lamun aya mah nya kunaon mukmin mah sanes kedah kitu ceuk saha ningali hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi moal bisa disebutkan iman yang sempurna di mana-mana hanteu mika cinta hanteu mika nyaah muslim pada muslim mika nyaahna disapertikeun urang kana anggapna badan urang nyaah teh urang minang kapanangan iraheut nyaah teh sok dikumaha diubah makanya nu padahal ramo nyeri eta nyaah ibarat tatangga kanyerian tatangga aya kanyeri urang milu nyeri tatangga sedih urang sedih nah itu cara muslim insyaallah lawan kitu sepuh muslim yang sempurna mukmin yang sempurna iman yang sempurna aduh berat ya kunaon sahabat saya wal mu'minuna kal jasadil wahid cek Rasul
ari jalmi mukmin teh disapertikan satu jasad dua panangan, dua sampean, dua cepil, dua soca, dua liang pangabung, satu baham, dua lamai, dua jajar gigi anggota badan. Nyamun orang kerawat mana sebuah kali mangsa orang teh ini ke hiji tempat serak ceker lincak dah nyeri nu lincak na jelema pika isireun pika jiheun pika eraeun oge hanteu kitu jelema pika sieun teu wani ditahan terang kumaha cingahna aduh nu padahal nu ditincak minum suku leungeut milu meket aduh panon milu peureum nahan aduh nu padahal suku kalincak tah jeung pada babaturan muslim teh kedah kitu kakara urang iman semua kali mangsa suku anu madang baku batur nu kedapna wani na gogorengan aing mah terus terang kumaha cing leungeun meureun panon sora ngagolowok jakar kehet ceker aing nyeri di kitab usia lu padahal nu ditincak na inung sampean kekeh milu nyeri leungeun sumut milu nyeri tangan milu nyeri cepet aing prototak jeung aing nu mawangkong hadena jeung aing